K243. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, igbir mugi ngahampura Gusti, igbir mugi ngahampura Gusti, li pikeun abdi, li ka abdi, khoti'ati kana kasalahan abdi, khoti'ati kana kasalahan abdi, wa jahli jeung kabodohan abdi, wa jahli jeung kabodohan abdi, wa israfi jeung leuleuwihkeun abdi, wa israfi jeung leuleuwihkeun abdi, fi amri dina urusan abdi, fi amri dina urusan abdi, wama jeung kana perkara, wama jeung kana perkara, anta tegesna Gusti, eta a'lamu maha uninga Gusti, eta a'lamu maha uninga Gusti, a'lamu ulah leuwihnya ya alut tabdil tapi ulah leuwih uninga ka Allah. Jika anu urang nyaho Allah nyaho, tapi anu maha uninga eta a'lamu anu maha uninga Allah bihi kalawan itu ma, bihi kalawan itu ma, minni tibatan abdi, minni tibatan abdi, minni tibatan abdi. Allahumma ya Allah, igbir mugi ngahampura Gusti li ka abdi, ma kana dosa, ma di dieu lain perkara sabab aya lapan igbir. Berarti ma kana dosa, qaddam tu anu geus ti heula abdi, dosa nu ti heula, qaddam tu anu ti heula abdi, wa ma jeung kana dosa, akhartu anu akhir abdi, dosa nu ti payun dosa nu ti pengker oge dosa kapayuna, wa ma jeung kana dosa, asrartu, asrartu anu nyumput abdi, migawi dosana bari nyumput, wa ma jeung kana dosa, panjang ieu mah pade hadisna yeuh. A'lantu anu nemrak abdi, a'lantu a'lan nemrak, i'lan pemberitahuan, nemrakeun bahasa Indonesia jadi iklan. A'lantu nu nemrak abdi, anta tegesna ari Gusti, eta al-muqaddimu, eta al-muqaddimu anu mimiti Gusti, mimiti teu aya mimitina, wa anta jeung ari Gusti eta al muakhiru
akhir teu aya tungtungna. Al awwalu al akhiru Allah teh. Wa anta bari ari Gusti, wa anta bari ari Gusti ala kulli syai'in kana sakabeh perkara, kulna kul jami, ala kulli syai'in kana sakabeh perkara, nu merak nu nyumput nu dohir nu batin, eta qadirun anu maha kawasa, eta qadirun anu maha kawasa. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, khati'ati, khati'ati, wa jahli, wa jahli, wa israfi, wa israfi, fi amri, fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ma qaddamtu, ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma a'lantu. antal muqaddimu, Antal muqaddimu, wa antal muakhiru, wa antal muakhiru, wa anta ala kulli syai'in qadir. wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, khati'ati, khati'ati, wa jahli, wa jahli, wa israfi, wa israfi, fi amri, fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ma qaddamtu, ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma a'lantu. antal muqaddimu, Antal muqaddimu, wa antal muakhiru, wa antal muakhiru, wa anta ala kulli syai'in qadir. wa anta ala kulli syai'in qadir. Jadi, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, khati'ati, khati'ati, wa jahli, wa jahli, wa israfi, wa israfi, fi amri, fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ma qaddamtu, ma qaddamtu, wa ma akhartu, wa ma akhartu, wa ma asrartu, wa ma asrartu, wa ma a'lantu, wa ma a'lantu. antal muqaddimu, Antal muqaddimu, wa antal muakhiru, wa antal muakhiru, wa anta ala kulli syai'in qadir. wa anta ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Imam Bukhari anu nembe di logatan hadis ka-243 ieu aya 2 doa di lebetna. Diawali ku Allahumma gfirli, nandakeun bahwa Kangjeng Rasul ngajarkeun ka urang sadayana dina nalika nyipatan sifat-sifat kakurangan urang kudu lengkap, kudu komplit. Ya Allah, hapunten abdi, hapunten kalepatan abdi, hapunten kabodohan abdi, hapunten leuwihun abdi dina sagala urusan anu mana eta urusan teh Gusti nu Maha Uninga teh sok tahu gitu maksudnya karena urusan Gusti urang teh nyuhunkeun hapunten.
Teras nu kaduana, ya Allah hapunten abdi kana dosa anu ti payun oge dosa anu ti pengker nu tos karandapan anu bakal karandapan encan urang teh ngalakonan dosana tapi geus menta panghampura alus teh kira-kira. Nah nyebutkeun encan da urang moal leupas tina potensi kana dosa nu ngaran jelema mah. Teu bisa urang ke isukan moal dosa teu bisa kitu. Da kadang-kadang pidora kaleun teh datangna ngadadak pade tanpa direncana gitu. Pan eta teh kudu urang teh kudu menta hampura gitu. Nu atos jeung nu teu acan. Mending keneh menta hampura kana teu acan dosa daripada boga tekad moal ngalakonan dosa. Daripada urang ayeuna lamun teh mah urang boga tekad urang moal ngalakonan dosa isukan berarti urang nganggap kana diri urang boga darajat. Ya, gitu. Berarti urang nganggap karena diri urang diraksa tina dosa nu padahal urang mah tempatna. Jadi hartina lain supaya engke urang ngalakukeun dosa teh da geus ieu menta hampurana lain kitu gitu. Ngan ieu dina pada ieu sifat asli urang salaku manusia gitu. Dosa pika hareupeun pasti aya. Menta hampurana ti ayeuna. Lain ayeuna menta hampura engke ngalakonan dosa jadi beres lain kitu hartina. Tuh, tidak menutup kemungkinan gitu maksudna nama. Teras dosa anu mana deui? Dosa anu nyumput. Dosa anu nyumput teh nu teu apaleun loba jelema gitu. Oge dosa anu nemrak. Saon margina? Margi Gusti kasipatan ku kidam, Gusti kasipatan ku akhir, jeung Gusti kana sagala perkara anu maha kawasa. Kumaha maksudna? Kawasaeun Allah teh lamun ngadosakeun urang isukan teh. Kawasaeun Allah teh lamun urang nyieun kasalahan poe isukan teh. Itu maksudna. Jadi sagala rupa di atas kekuasaana Gusti Allah. Ngan takdir Allah teh aya nu Allah nakdirkeun tapi Allah teu ngaridoan. Urang ti soledat kana maksiat takdir Allah ngan Allah teu ngaridoan. Jadi kade ulah boga rasa da aing maksiat ku Allah. Aing goplah ku saha? Ku Allah. Eta takdir Allah ngan Allah teu ngaridoan. Siga saha? Allah nakdirkeun kitu Abu Jahal teh kudu iman. Teu imanna Abu Jahal ditakdirkeun ku Allah, tapi Allah teu ngaridoan. Aya anu ditakdirkeun oge Allah ngaridoan. Seperti saha? Sahabat iman ka Kangjeng Nabi itu ditakdirkeun ku Allah oge dipikarido ku Allah. Buktina mana? Iman ka Kangjeng Nabi na. Tak urang teh sadayana dititah iman ka Allah teh. Nah, masing-masing urang teh keur berjalan dina takdir Gusti Allah. Ngan kade bisi urang ti soledat kana takdir anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Jadi betul sadayana ge takdir Allah sae awon teh. Taat takdir Allah, maksiat ge. Kan ketika urang disoledat kana maksiat, hiji saksikeun eta takdir ti Allah, nu kadua urang menta hampura. Naon sababna? Da eta perkara takdir eta teu dipikarido ku Allah teh. Maka bahasana saur Kangjeng Rasul kumaha? Ma min khairin paminallah wa ma min syarrin pamin nafsi. Mun aya nu alus tekadkeun ti Allah, mun aya nu goreng atau urang disoredat kana goreng tekadkeun eta mah kasalahan urang. Ulah nyalahkeun ka Allah. Aing judi ku Allah, aing jinah ku Allah, aing mabok ku Allah, tak ulah kitu. Eta mah salahkeunna ka saha? Kana diri. Jadi kumaha atuh maksudna? Tah urang teh sadayana ieu keur ngaikhtiaran kana takdir ti Allah. Sangkan urang tong disoredat kana takdir anu teu dipikarido ku Gusti Allah. Ta ikhtiar urang teh di dinya. Dititah ikhtiar teh maksudna nama. Urang ikhtiarkeun diri urang da sabab naon? Sabab ku Allah geus dibere bekal, dibere modal, teras ku Allah diparentah. Kumaha carana? Sangkan urang teu ti soledat, teu ti gebrus kana takdir anu ya Allah. Lamun awon, lamun sifat-sifat nu arawon tong didalilan. Gitu. Tos we dalil nama kasalahan urang. Tong didalilan karena kaonan mah. Da Allah teh nandakeun Allah ketika nakdirkeun kana alus
Allah keur ningalikeun sifat jamalna nalika urang teu soledat kana maksiat Allah keur nemrakeun naonna sifat jalalna Gusti Allah. Jadi Allah teh sampurna pade. Tina Al-Qur'an surah Allah kumaha? Allah kawasaeun lamun nyiptakeun jelema kabeh iman ka Allah, tapi da sunatullah aya nu iman, aya nu henteu. Tah ieu dalil jang urang tong anti kana perbedaan. Da Allah teh mampuheun lamun nyiptakeun kabeh jelema iman, mampuheun lamun kabeh jelema taat. Tapi tadi teh eta mayasa sakersana Allah. Matak bervariasi, bervariatif kitu hamba-hamba Allah teh. Aya anu ngalanggengkeun kana taat, aya anu ngalanggengkeun kana maksiat, babak akhirna tetep di atas kekuasaan Gusti Allah. Jika urang ayeuna keur dina jalan taat tapi kade da alamat keneh can jadi hasil akhir. Loba nu tadina sok ngaji terus jadi teu ngaji eureun. Aya nu terus deui, aya nu eureun tuluy. Pan gitu takdir Allah eta takdir Allah. Ngan urang paling tidak jadi apal mana takdir nu dipikarido, mana takdir anu teu dipikar. Jadi sadayana ge takdir ti Gusti Allah. Urang ayeuna ngaos takdir Allah. Anu nuju karulem takdir Allah. Ngan urang minimal bisa ngadeteksi, bisa apal mana takdir anu aya unsur ridona Allah, mana takdir anu teu aya unsur karidoana Gusti Allah. Ieu teh nu hadis-hadis teh berarti dawuhan Nabi. Nabi wae ngaduana seperti kitu pade itu. Atuh komo urang. Jadi urang setiap saat mafhum mukhalafahna, setiap saat kagorengan urang akui jujur di hadapan Allah. Sabab anu teu jujur kana kasalahan sorangan, kana dosa sorangan ka Gusti Allah teu jujur, engke ku Allah ditemrakeun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah bakal nemrakeun naon anu ku urang disumputkeun. Mending urang ngakui dosa ka Allah atau mending engke dosa urang ditemrakeun ku Allah? Pasti moal henteu eta teh. Tetap wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah bakal nemrakeun kana naon rupa perkara anu disumputkeun ku urang. Urang nyumputkeun ka alusan bakal ditemrakeun ku Allah teh. Urang nyumputkeun ka gorengan kitu. Nyumputkeun ka alusan bakal ditemrakeun. Urang misalkan nyieun ka alusan nu teu kanyahoan jelema loba, engke bakal ditemrakeun ku Allah. Urang ngalakukeun dosa nya kitu deui. Teu apaleun batur suatu saat bakal ditemrakeun ku Allah teh. Ditemrakeunna carana kumaha? Dihadapkeun, dipendakeun kana suatu perkara anu mana eta perkara teh sok dipigawe ku urang gitu maksudna. Dipanggihkeun kana dosa teh. Kangjeng Rasul ieu teh bahasana Allahumma firli khotiati. Khotoya atanapi kasalahan belum tentu dosa. Salah belum tentu dosa, tapi dosa mah geus pasti salah. Kumaha maksudna? Contoh gitu. Nu mawi saur Sayyid Abi Bakar Sato dina Kifayatil Azkiyah 10 kautamaan sholawat ka Kangjeng Nabi teh diantawisna mana? Tamhul khotoya wal auzar, ngahapus kana kasalahan lain dosa kade. Tapi ngahapus kasalahan. Kasalahan mah urang teh teu apa, sugan teh teu matak dosa, sugan teh teu matak naon ku urang dilakonan eta mah kasalahan. Beda jeung dosa. Ari dosa mah apal mun dipigawe teh eta salah, ngahaja dipigawe eta dosa. Manawi teh telepan gitu. Sugan teh meunang lempang kabeh dieu teh pek aya larangan kasalahan teu naon eta mah. Beda jeung dosa. Ari dosa mah urang apal kana perkara eta teh teu meunang. Tapi ku urang dipigawe eta dosa. Beda jeung kasalahan. Abdi ngalangkung ka payun umpamana Abah Pikri nuju ngopi di payuneun bumina. Abdi ngalangkung teu punten-punten acan ka kolot teh. Itu. Tah, Pikri mah santai. Ku abdi ngaliwat teu punten teh Pikri mah teu nanaon, teu aya unsur nyeri hate.
teu aya unsur ngarasa teu dihargai. Ngan abdi pas ngalangkung geus jauh tuluy rasa salah. Duh aing tadi asa salah euy teu punten kasih pikir. Padahal centang tu naon? Centang tu dosa, da pikrina kitu naon teu dipuntenan teh gitu. Ngan abdi nu ngalangkungna ngarasa salah. Duh aing asa salah tadi euy. Seperti bapak-bapak misalkan nyarekan atau molototan ka budak, geus teh aya kitu tah pan centang tu dosa. Da komo nyarekan molototan ditah salat ditah ngaji kan gitu. Ngan tetep we sok aya kumaha? Asa kaluwihan teu teuing aya rasa salah. Tah eta khotoya. Khotoya mah beda jeung dunub dosa. Dosa mah jelas eta mah teu meunang. Itu. Tah, urang teh kudu nyuhunkeun hapunten ka Gusti Allah teh. Matak bahasana Allahumma birli khotiati kana kasalahan abdi. Mana deui wajahli jeung kabodohan abdi. Panghese-hesena urang teh jujur bahwa urang teh bodoh. Matak disebut bodoh kuatur teh mung. Da urang ge teh jujur bahwa urang teh naon? Bodoh. Ceuk Imam Ghazali itu. Lalaki teh kabagi opat. Rajulun yadri annahu la yadri. Aya lalaki teh apal manehna teu apal. Berarti sadar tah? Sadar karena kabodohan. Aya di anu kumaha? Rajulun la yadri annahu yadri. Aya deui lalaki teh teu apaleun padahal manehna teh apal. Teu apaleun bahwa manehna teh apal. Aya deui anu katilu, rajulun la yadri annahu la yadri. Teu apaleun bahwa dirina teh teu apal. Kardi teu. Sok engke terangkeun. Rajulun la yadri annahu la yadri. Aya di nu kaopat nu kumaha? Rajulun yadri annahu yadri. Aya lalaki nu apaleun bahwa manehna teh apal. Tadi nu kahiji aya nu apaleun manehna teu apal, aya nu teu apaleun manehna teu apal, aya nu apaleun manehna teu apal, aya nu apaleun manehna apal. Urang nyaho kana diri urang? Nyaho teu? Kan apal kana kapasitas urang. Mun apal bakal kumaha? Contoh kapasitas ilmu urang kurang bakal kumaha? Tah anu aya nu teu apal kana dirina teh gitu. Padahal dirina teh bodoh. Padahal dirina teh teu ngarti, tapi mung we mencari ngarti teh. Nyata anu kasipatan ku Abu Jahal teh ya. 4, 5 sifatna di antarana mana? Annahu la ya'lamu, manehna teh teu apal. Nu kadua teu hayang apal. Nu katilu api-api apal, sok tahu. Itu. Nu kaopat ulah batur apal. Tong haji mending aing ngopi lah di lah. Ya, itu buruhan. Nyegah ngalarang batur supaya apal. Anu kalima ieu nu bahaya, ingkar kanu apal. Da padah nu apalna teh sahandapeun dina materina, sahandapeun dina umurna, sahandapeun dina sagala rupa ceuk manehna, ingkar we padahal manehna teh perlu diikuti gitu. Ngan ingkar we hatina embung, teh ulaanan ceuk gitu. Aya unsur gitu. Da dibekelana ge ku aing gitu teh. Keheulaanan tah gitu. Tah eta nu kalima, nu paling bahaya, yun karu liman ya'lamu, ingkar ka jelema nu apal. Maksud apal teh, apal kana ilmu, apal kana kaidah, apal kana ibadah, apal kana ubudiyah, apal kana abudah. Beh dituna apal ka Gusti Allah. Nu apal ka Gusti Allah teh nyaeta anu apal kana dirina. Anu sadar diri teh ya. Tak ieu teh Kanjeng Rasul ku sabab sadar diri, matak berani memproklamirkan dirina seueur kalepatan, seueur kabodohan, seueur leuweuhieun. Nabi eta teh. Lain tasonu nabi kitu teh dina pada mengakui sifat kehambaan. Ari urang anu jelas loba salah jeung jelas bodoh, mung ngaku diri loba salah teh. Mung ngaku diri bodoh ka Gusti Allah teh. Itu mung ngaku diri loba leuweuhieun gitu dina sagala rupa teh. Ejeung mana deui? Urang sok-sok tahu kana urusan Gusti Allah. Tak ieu anu paling bahaya. Nu sok tahu teh nu kumaha? Itu can naon geus memprediksi wah si anu bakal kieu kumaha engke budakna
Kumaha ge mun budak urang geus gede, kumaha. Tah eta pan sok tahu. Ade tong hilap, wilayah urang ikhtiar. Rizki mah wilayah Allah. Kartos wilayah urang mah ikhtiar. Rizki mah wilayah Gusti Allah. Jadi dina nalika urang ikhtiar tong kaluar wilayah. Kartos maksudna urang teu bisa ngaintervensi ka Gusti Allah. Da wilayah urang mah ikhtiar. Tah lolobana nu matak ripuh jeung cilaka teh kusabab urang kaluar tina wilayah asup kana wilayah anu kuduna diurus ku Allah, urang jadi rieut. Da sabab naon? Salah asup wilayah. Urang mun salah asup wilayah bakal kumaha kira-kira? Salah wilayah? Ieu wilayah aing kan gitu. Kayak gitu tah. Urang asup wilayah batur bakal kumaha? Pan diomongkeun. Ieu urang anu geus biasa asup wae, ngatur wae anu mana eta aturan teh wilayah Allah kuduna mah. Wilayah urang mah naon? Ikhtiar. Tah pembagianana wilayah Gusti Allah. Kartos Mas Perban. Gitu. Wilayah urang mah ikhtiar. Pembagian rezekina eta wilayah saha? Wilayah Allah. Aya nu ti isuk nepi ka sore teh sakieu, aya nu ti isuk nepi ka peuting teh sakieu, rezeki teh. Da wilayah urang mah naon hungkul? Ikhtiar hungkul. Entong ngatur kana nah ari urang anu ti isuk nepi ka peuting umpamana gawe ngan meunang sakieu. Wilayah saha? Nu matak sok capek jeung budak sabab urang sok kaluar wilayah. Kira-kira mun motor asup jalan tol bakal kumaha? Ci kira-kira jelema naon eta mun kitu? Nu mana di jalan tol mah pan tarari. Matak teu cocok mun motor asup da wilayah mobil eta mah. Urang lamun teh mah asup ka wilayah mobil oge bakal dirajia, meureun bakal ditewak. Da salah asup naon? Salah asup wilayahnya. Tah urang tara nyadar, urang sok asup kana wilayah Allah. Otak nyeri hate. Cek Allah sok berbuat baik. Cek Allah kebaikan bakal dibalas kebaikan. Jadi anjeun teu kudu ngomong-ngomong kana kebaikan geus dibikeun. Tah eta nu matak jadi nyeri hate teh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Teu aya deui naon balasan kebaikan nya eta kebaikan deui. Matak cukup tong dinoet-noet ku urang. Engkena nyeri hate. Anu padahal mah urang bisa mere ge pan pamere ti Allah hakikatna. Matak pantes Allah paling bendu ka hambana anu takabur. Itu kusabab loba mere aya ka teungeunah jadi kitu mah. Padahal kan orang bisa yakin iya gitu pada ya setiap berbuat kebaikan teh pasti balasanna naon? Kebaikan. Geus teu kudu aya unsur naon-naon deui. Gitu. Tah, urang ulah dugi ka kaluar wilayah. Beda wilayah, beda aturanana. Aya hukumna. Tah jadi wilayah urang mah ikhtiar. Termasuk urang ngaji ge ieu bentuk ikhtiar. Kade urang mah wilayah urang we ikhtiar ku ngaji. Adapun paham bisa gitu eta mah wilayah saha? Wilayah Allah. Jadi anu ngabisakeun anu mahamkeun teh eta wilayahna saha? Wilayah Allah, lain wilayah urang. Aing mengaji teh teu bisa wae eureun we. Tugas urang wilayah urang mah ikhtiar cek tadi ge nya. Tah anapun mahamkeun jeung ngabisakeun wilayah saha? Jadi malaikat ge ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Urang ulah ikut campur kana wilayah Allah. Teu bisa urang maksakeun diri urang kudu paham, teu dipahamkeun mah ku Allah. Teu bisa urang maksakeun diri urang kudu bisa. Iwati dibisakeun ku saha? Geus we urang mah ikhtiar.
pokona mah kaharti teu kaharti ngaji gitu. Kaharti teu kaharti ngaji. Ngareunah teu ngareunah ngaji tuluy gitu. Da wilayah urang mah eta ikhtiar. Makan haji. Boga duit teu boga duit. Nah gitu. Eta da wilayah urang mah. Ikhtiar. Sehat teu sehat. Nyai teh sehatna ge nu kumaha heula gitu. Sakirana mata kripuh nya ulah maksakeun. Jeung dokter ulah kaanginan maksakeun. Jeung dokter ulah kaanginan maksakeun, angin-anginan nya teu meunang. Sabab saur Allah, urang ulah nungkulkeun diri urang kana karuksakan. Itu ulah nungkulkeun diri urang kana karuksakan. Cek dokter ulah kaanginan, ulah katiisan, ieu ngahajakeun ulah gitu. Da eta urang sarua jeung ngasongkeun diri kana karuksakan. Senang hate, rupek hate, ngaji. Gitu. Nya. Lan sababna senang hate ngaji, teu senang hate ngaji. Da sabab ku teu ngaji ge hate teu senang ieu pan. Mending teu senangna hate teh bari naon? Bari ngaji ngasanteuna apa naik ngaji mah hate teh aya bagian gitu. Aya bebeunangan maksudna. Eta susah hati senang hati ngaji. Da eta pan cik tadi wilayah urang. Hamba Allah wilayahna nyaeta ikhtiar. Kaharti teu kaharti ngaji. Senang hati susah hati ngaji. Tunuh teu tunuh ngaji gitu. Dasar sanajan keur ngajina bari naon? Bari ngol da teu diniatan ieu. Oh, gitu. Anu ulah teh lamun diniatan gitu. Pajarkeun teh aing mah sarena itu tunuh mah tunungan kewe sarena di pangajian tah eta nu ulah teh. Tunuh mah tunuh ngan waktuna ngaji teh ngaji we diniatan teu. Diniatan teu tunuhna. Andapun ke keur ngajina bari tunuh mah gitu. Tah eta. Jadi urang nuju kaayaan kumaha wae ngaji. Teras deui urang kudu bisa ngaraksa diri urang. Syukur-syukur anu teu ngaji jadi ngaji, ulah kabawa ku nu teu ngaji. Matak saur Imam salah sawios duriah Nabi aya nu nguningatkeun la khaira fi man la yuhibbal ilma, moal aya kaalusan jelema nu teresep ilmu mah. Teresep kana ilmu, teresep kana ahli ilmu, teresep teu ngadukung ka ahli ilmu, tan kitu mah moal aya kaalusan. Saur Nabi Isa mah la tujalisul mauta, anjeun ulah sok bareng diuk jeung nu maraot. Nah, cenah da urang mah tara diuk jeung nu maot nya teu maot jasadna ngan maraot. Tah urang teh kusabab loba bareng diuk jeung nu kitu. Jadi hate nu cager ge jadi gering pade. Nya. Urang teh geus ngaji bab jero yeuh gitu. Ngan kusabab ngagugulung nyeri hate pan jadi eureun ngaji teh. Mau tak atuh da pade gitu. La tu jalisul mau tak bahasana. Tanya we urang ieu hate teh sehat geuring maot. Syukur mah nya mending ngaku geuring lah. Aya harepan aya geuring mah mono. Ieu hak mun urang hatena geus naon? Hate geuring mah teu ngaji jasadna tapi pikiranna mah da keukeuh hayang ngan kahalangan ku era. Beda jeung maot mah geus eueuh hayang oge. Gitu. Nya. Loba nu hayang ngaji tapi era loba. Da sabab naon hatena? Geuring. Gede harapan jang cager nu kitu mah. Tapi lamun geus eueuh hayang-hayang acan. Tadi teh anu nomor kalima yun karu lima ya'lamu. Eta nu bahaya mah. Yang urang mun milih mah mending keneh milih geuring hate we gitu. Milih geuring. Ai cager mah eta mah kahayang pade. Heuh kahayang sarerea ge pan hayang cager hate teh lin. Da urang teh ngaji oge hese cager hate teh. Nya. Gitu. Nya maksudna geus lah akui gitu. Urang teh geuring ha. Nya aya nu ngaran geuring hate mah. Cing daek we lalandongna. Gitu. Cing daek konsultasina.
tah hate urang teh gering berharap hoyong didamangkeun ku Allah gitu. Da eta mah sanes bagian dokter, tapi bagian dokter hate. Nu kumaha dokter hate teh ahli hikmah, nu kumaha ahli hikmah teh anu ngabogaan ilmu anu nape. Nu kumaha jelema nu boga ilmu manfaat teh anu hatena sieun ku Allah. Anu hatena makrifat ka Gusti Allah. Sabab ari ahli Allah mah bakal mere manfaat. Lain ngamanfaatkeun, tapi mere manfaat. Aya jelema anu dibere leuwih dina rizki, dina materi. Ku ahli Allah diajak nyieun kaalusan. Umpamana ku ahli Allah diajak nyieun kaalusan. Alus teh eta. Eta kira-kira ayeuna kieu. Abdi ngajak ka Mas Pariman. Mas, rek aya anu, Mas Pariman teh mere. Hakikatna pan ngajak lain ieu. Tapi eta kaalusan balik jang saha? Kan gitu. Ai gitu mah lamun ngamanfaatkeun we teh ka Mas Pariman tapi diasupkeun kana saku pribadi. Tah eta nu ulah teh pan. Ai gitu mah ngabejaan. Matak bahasana bilih bade ngiringan. Bilih bade anu atawa waktu aya anak yatim pangmerekeun tu anu. Naon sababna matak nitah heuda eueuh di dieu mah. Lamun aya mah teu kudu nitah meureun. Ai kaalusan jang saha? Tah kitu, ketika di urang eueuh sok ajak anu leuwih hartana. Sok ajak anu leuwih dina materina. Jadi anu diajak nya sing karna Allah deui, sing alus sangka gitu. Ulah disangka, ulah naon? Salah paham. Nu ngajak sing karna Allah, nu diajak sing alus sangka supaya jadi kealusan. Da kusabab goreng sangka jadi goreng teh Pak. Jadi urang kudu hati-hati gitu karena goreng sangka urang teh. Nu ngajak sing karna Allah, nu diajak sing alus niatna nu ngajak, nu diajak sing alus sangka. Heuda kaalusanna jang saha meureun. Nya kaalusan mah jang nu ngalakukeun, Pak. Lain anu ngajaknya, lain anu nitah, lain. Nah, kok ieu make boga rasa gitu, istilahna maksa gitu kana kaalusan. Tah eta numawi itu urang ulah naon kudu sing alus sangka. Terus dina salah sawios kitab ku para ulama dina siiran diuningakeun kumaha bahasana summastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isati wahtaronnal abdola. Anjeun teh kudu katungkul ku ilmu, ku nyiar ilmu, ku ngamalkeun ilmu gitu. Au bi ibadatin atawa tanggeus ku ilmu katungkul ku ibadah. Jadi memang ibadah teh kudu naon heula tuh. Tidak boleh tidak. Nyebutkeun ibadah kok teu make ilmu. Itu matak bahasana ilmu heula, tuluy ibadah kakara we. Au bil ma'isah kakara tah kana pakasaban. Wahtaronnal abdola, urang kudu milih teh kanu leuwih utama. Mana nu leuwih utama? Di antara nu tilu tadi? Ilmu, ibadah, ma'isah. Ma'isah teh nini. Ma'isah teh bahasa Arab, artina bekal jang kahirupan. Ma'isah, gitu. Pada ayat emaan pada rumah. Ma'isah teh kehidupan. Tah urang teh kasab teh keur naon eta teh neangan kacukupan dina ma'isah kehidupan. Matak rugi kacida ketika urang migawe neangan ma'isah teu diniatan ibadah. Katungkul we ku ma'isah nepi ka teu salat, nepi ka teu ngaji. Pan eta kapitnah nu kitu namina. Taksumastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isati wahtaronnal abdola ulah salah mi. Jadi atuh dina ibadah dina ma'isah ge maksudna mah kudu make ilmu. Kusabab make ilmu ayeuna dina ma'isahna teu wani nipu ka batur. Teu wani curang dina kiloan,
teu wani ayeuna memanipulasi. Da sabab naon? Dina ma'isahna make ilmu. Umpamana urang dagang anu meuli naon balanja 50.000 hek mikeun duit 60.000 da kusabab make ilmu dina dagangna nu 10 nya dibalikeun deui. Ieu mah kalah alhamdulillah. Lain alhamdulillah hak batur eta teh. Ieu mah kalah naon? Alhamdulillah. Kecuali ceuk anu meuli teh manggawe langkungna macanak teu naon. Gitu. Teu naon eta mah. Mun batur meuli 50.000, duitna 60.000 berarti leuwih teuing tah. Da kusabab dina ma'isahna neangan bekal hirupna tegesna kasab teh make ilmu teu wani ayeuna make duit nu 10 eta nu leuwih. Dalam arti bejaan balikeun leuwih teuing. Tuluy lamun teh mah anu ngajual leuwih dina mulangan, urang nu meulina make ilmu balikeun. Ieu mah kalau alhamdulillah. Atawa kalah nyebut belegug ka tukang dagang teh. Edapan tukang dagang teh lieur atuh. Nya, mungkin leuwih, mungkin kurang. Lamun milih mending mana? Mending leuwih. Jang dagangna misalkan mulangan ye. Hek leuwih mending eta milihna. Sabab leuwihna eta jadi sedekah mun diniatan. Jadi sagarupa ge mun make ilmu, gitu Pade. Itu make ilmu mah rugi. Rugi. Urang nu meulina, misalkan anu boga warung teh mulanganna ngaco. Atawa kieu contoh, misalkan urang meuli jajanan. Misalkan meuli aqua botol. Aqua botol nu gede teh 5.000 misalkan biasana. Ieu anu ngajual mulangan 7.000, duit urang 10.000. Biasana meuli teh sabaraha? 5.000. Balikeun deui ku urang teh tanyakeun, ieu mah kalah untung. Murah. Oh, eta mah turun meureun. Lain turun. Meureun pohon tah nu 2.000 na balikeun deui. Tah jadi agama teh nitah jeung ngatur teh dina hal-hal nu kitu ge kudu apik pan urang teh. Atawa kusabab loba nu meuli da bet-bet teh, ku urang teh can mikeun duit teh, jol ini we. Heeh. Da pajarkeun teh meureun ngarasana mah geus. Padahal acan tah eta nu bahaya teh. Ai jang nu dagang mah jadi kaalusan Pade. Ngan jang nu meulina tah moal berkah pan. Sabab kerbut bet jelema, kerbut bet keriweuh gitu. Komo bari gagarayam mah leungeun. Heuh gagarayam teh nyokot naon gitu asupkeun. Tah eta. Da kusabab tah nu kitu anu engkena bakal jadi naon? Ngaruh kana kahirupan teh tong dikira eta teh. Sanajan umpamana urang nyokotna asin anu 500-an cek paripaosna, pan matak di dahar eta teh. Berarti jadi energi, nya energina jadi poe. Da teu bener, Pak. Tak urang di nama isah ge kudu make neangan bekal kahirupan teh. Jadi kudu dibarengan ku ilmu naon oge. Nu mawi para aya nu ngadaukeun dan kitu kumaha bahasana man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Dunya kudu make ilmu, akhirat ge kudu naon? Hayang dunia akhirat kudu make ilmu. Terus Kanjeng Rasul ngadaukeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun illal humuma fi talabil ilmi. Tah ieu anu kudu jadi motivasi jang urang nu ngaji sore, nu ngaji peuting, nu ngaji wayah kumaha wae sanya-nyana tina pirang-pirang dosa anu loba. Karena dosa urang nu loba teh salat moal jadi kiparat, puasa moal jadi kiparat, karena dosa haji moal jadi kiparat illa rasa bingung dina keur nyar ilmu. Amin. Jadi mun bapak-bapak ngajina bari mikir, ku mikir teu kaharti wae gitu. Jadi kiparat dosa mun mikir. Aing teh mikir. Dalam arti ngaji teh teu bari mikir. Paya kehadiran we gitu. Jadi asal hadir setor beungeut hungkul. Teu bari
teu bari mikir moal jadi kiparat dosa eta. Tuh atuh mata pantes cek Kanjeng Rasul, tolabul ilmi, tolabul rahmah wal maghfirah. Komo bari ngaji teh keur mikiran kasusah dina rumah tangga. Wah, eta mah rahmatna ge leuwih loba. Nah, atuh keur mah pusing mah. Ya, tambah ngaji cing sok kira-kira. Hah? Tah ieu dalilna. Gitu. Memeh ngaji teh kerudet tadi teh pasea jeung pamajikan. Pasea jeung anak gitu. Tuluy ka tempat ngaji urang teh tambahan di mikiran ilmu pan beuki naon? Tah ieu bahasana illal humuma fi talabil ilmi. Urang bingung ku ngaji, bingung ku mikiran ilmu jadi kiparat kana dosa. Mata pantes cek bahasa guru-guru istighfar nu bodoh mah geus tong lobakeun istighfar si ngaji we sing ngineng. Jadi ngaji teh sora jeung taubat gitu maksudna mah. Udah istighfar ge moal bener teu apal emuna mah. Jadi urang ngaji teh keur naon teh? Keur taubat. Ayeuna urang keur ngaos pan teu bari istighfarnya. Tapi ku ngupingkeun Al-Qur'an, ku ngupingkeun hadis Nabi, ku ngupingkeun kawal-kawal ti para ulama. Tuluy aya hate urang anu katarik balik ingetan ka Gusti Allah, terus urang inget kana dosa, pan eta teh jadi kaalusan. Da mun istighfar mah urang istighfar we hungkul teuing mikiran naon istighfar oge. Kapurum-purum istighfar teh. Da teu cukup ku istighfar. Eta istighfarna urang nu bodoh mah naon? Ngaji. Eta betapa rugina jelema nu teu ngaji. Sarua jeung naon? Secara tidak langsung tidak mengakui dirina penuh dosa. Komo nu tadina osok tuluy eureun. Eureunna teh eureun untuk selamanya diniatan gitu. Naudzubillah min. Ai kitu mah eureunna teu diniatan karena ada keperluan, ada kepentingan beda deui eta mah Pade. Ieu mah lamun diniatan eureun. Hebatnya jelema ai mari eureun heula ngaji teh cenah gitu. Hebatnya ngerasa dirina tidak punya dosa. Matak urang nu loba dosa masih ngresep we ngaji gitu. Lengkahna dihitung hampura, mikirna dihitung hampura, ngalawanan hawa nafsuna jadi panghampura dosa. Matak insyaallah ari anu istilahna sadar diri mah bahwa urang loba dosa gitu. Saminggu teh bakal full. Itu lamun tidak ada kepentingan beda deui ari aya keperluan. Tah di dieu anu dimaksud ngaji sing karena Allah teu ngaji ge sing karena Allah kaharti teu maksudna. Contoh misalkan dina jadwal ngaji teh mah aya tamu ka urang teh. Tah urang ku melayani tamu teh dihitung ngaji da biasana mun eueuh tamu urang keur naon? Kartos teu ari nu tara menang moal nilai ngaji nya moal. Misalkan kuduna waktu ngaji urang kalah gawe. Tah urang keur gawe teh keur ngamalkeun naon? Ngaji. Kartos maksudna. Jadi ngaji sing karena Allah, teu ngaji ge sing karena. Jadi maksudna ulah teu ngaji ari eueuh alasan mah. Biasana Mang Dadang wengi malam Minggu teh ngaji ngan kusabab riweuh keur hajat. Jadi teu ngaji tah eta teh dihitung naon? Dihitung ngaji. Da biasa ge osok. Anu teu biasa mah nya. Moal. Sosona. Sarua Pade sosonoan oge dihitung. Kada sosonoan wae. Memang bener Pade aya keteranganna eta jiga heureuy tapi aya gitu Mang. Lamun urang keur pangseng, hek bentrok jeung jadwal naon? Ngaji. Da moal bener ngajina oge atuh. Mata ku para ulama disarankeun ngan ayeuna kieu contoh, ngaji 2 jam ye. Jima sabaraha jam? Da moal sejam oge atuh. Mata geus beres langsung mandi, langsung ngaji, arusna mah. Nya. Jangan sepramat bae. Tuh, jadi ari ku ngaji mah, ku make ilmu mah nanaon oge. Gitu. Tah nu dihariwangkeun teh lamun urang dina ngalakonanana teu make naon? Teu make ilmu. Sumastagil bil ilmi au bi ibadatin au bil ma'isyati waqtaronna abdola. Urang ulah salah milih kudu kanu leuwih utama.
Ari harta mah ibarat sapatu, ari ilmu mah ibarat suku. Sapatu maha, sapatu artis mah komo 30 juta, ratusan juta, sapatu teh mas mun uing geus jeung kobong di luhurnya. Udah eta bagian batur tuh kudu riweuh tuh kudu sirik. Ngan mun uing gitu ya mah maksudna tah jang naon hartina sapatu mah lamun urangna teu boga suku paling jadi pajangan hungkul. Tapi lamun sapatuna mahal, sukuna boga dipake teh mantes. Jadi perhiasan jadi papais. Ai urang sok salah milih ngabunuk-bunuk sapatu we ai suku teh diperhatikeun. Neangan harta we ai ilmu. Tah matak cek para ulama betul. Jelema lamun ku Allah dibere leuwih dina harta, lolobana nya teu kabeh. Lolobana sok nyapirakeun kana ilmu teh. Ka ahli ilmu sok nyapirakeun. Matak sok aya bahasa mun teu dibantu ku aing mah. Pada teh geus ngahinakeun ka ahli ilmu. Hakikatna ngahinakeun ka saha coba? Sedengkeun anu katunggul kana ilmu teh keur ngahidmah ka Gusti Allah. Ayeuna aya bahasa kitu. Tah urang matak itu pentingkeun mah suku urang we sing hade sukuna. Urang mah kalah ngagunduk-gunduk sapatu we gitu. Ai suku teu diperhatikeun maksudna ulah katunggul ku urusan duniawi hungkul. Tah sukuna sing hade. Jadi mantes gitu aya suku di pakaian sapatu. Numawi dawuhan almarhum almaqbulah Sayyidina Maimun Zubair di antara kanikmatan Allah anu ageung di alam dunya nyaeta ngawurukkeun ilmu jeung urang neangan ilmu. Urang tong siap ngawuruk hungkul, kudu siap neangan ilmu oge. Jadi urang naon ngamalkeun ilmu jeung urang oge neangan ilmu. Neangan duit ngabagikeun duit eta nu hade mah. Lain neangan duit teh hungkul ngabagikeun nanggung. Kartos maksudna tah gitu. Jadi dina urusan dunia urusan akhirat ge urang kudu neangan, kudu ngabagikeun. Ulah neangan ne hungkul gitu aya ngabagikeun mu. Kaditu kadieu urang ngaji keneh gitu. Tuluy urang tong poho gitu. Kudu ngamalkeun kana ilmu. Sabab ilmu ge sarua aya nisobna. Lamun urang ku Allah dipapalinan paham kana ilmu, tuluy ilmu Allah anu dohir di urang teu diwurukeun deui ka batur. Tanu kitu teh mal'unun dilaknat ku Gusti Allah. Sarua jeung ridho batur aya dina kabodohan. Ridho batur aya naon bodoh dina agama. Ah nyata lebar mun dipapatahan bisi nyaho. Tanu kitu mah belegug gitu. Kudu atoh kuduna mah. Batur teu nyaho jadi nyaho. Ibadahna tadina teu bener jadi bener. Ibadahna tadina teu make ilmu, tuluy jadi make ilmu. Da eta. Ya seperti halna jelema anu neangan dunya, pan jadi suatu kebahagiaan ketika bisa berbagi teh ku duitna teh. Anu bener mah niatna. Kan gitu bisa berbagi teh. Apalagi gitu ketika ku urang dibagikeun teh kanu memang betul-betul layak dan pantas. Urang mere ka jelema nu cager dina bab fadilah ya dina nasoihul ibad ganjaranna teh ngan salapan. Munggu Allah salapan lagi lain salapan bilangan manusia. Itu salapan. Awakna sehat, punya pekerjaan, ngan kitu teh urang sok hayang mere ganjaranna salapan. Terus ayeuna lamun teh mah urang mere ka kerabat anu membutuhkan itu buruhanana sabaraha 80. Mere ka indung bapa 8.000. Mere ka jalma ahli Allah ka jalma nu takwa 800.000. Tingali para ulama teu hayangeun dibere tapi batur marere. Dan apa makana keutamaan gitu Pak. Jadi lebih diprioritaskan. Ieu mah kalah teu gede teuing mere teh. Ka ulama anu ahli Quran, ka ulama anu ahli fikih anu leungeunna teu lepas tina tasbih, bibirna lisanna teu kosong tina kalimah thayyibah gitu kan. Emutanana teu eureun seputar ilmu, awakna teu eureun dipake ibadah. Mun mere teh kadinya nya leuwih alus atuh.
Kade ari kanu takwa mere gede ka inung bapa henteu teu alus deui. Nya eta mah bab fadilah itu kautamaan. Utak bahasana itu ka ahli takwa, ka ahli ilmu, ka ahli Gusti Allah mun mere teh gitu. Eta teh munggu Allah teh wah buruhanana teh. Bahasana teh masihan hadiah. Sepertos Imam Ghazali, mata pantes lahir sekelas Imam Ghazali. Da ibu ramakna merhatoskeun pisan kanu janten guru. Nah, jadi hasil tina usahana Imam Ghazali teh ramakna mah biasa sanes ulama. Ngan kusabab aya himmah jeung aya mahabbah, aya takdim, udah guru ge guru mursyid gitu. Mata putrana jadi we hasil sepertos Imam Ghazali. Da sok naon teh masihan hadiah. Sakumaha dawuhan Mbah Maimun Zubair kitu. Putrana nu 10 sadayana janten ulama. Berkah tina naon? Heuh alus teh ka ahli ilmu. Ka ahlina Allah. Anu kudu dibere mah nu teu hayangeun dibere. Lain anu sok menta. Katos teh. Teu hayangeun. Dalam arti tara menta gitu. Beda jeung anu sok menta. Mata kade deui urang. Nalika urang barang bere kade. Urang mere teh kan batur teu menta. Engke suatu saat ulah ngungkit-ngungkit pamere, dapan batur teh teu menta. Kan urang hayang naon? Tah fenomena teh kitu lolobana. Ngarasa geus loba mere, padahal pan mere kerelaan lin, tapi nah jadi ngungkit-ngungkit. Da padahal mah teu hayang dibere teh. Tah keur usum kitu teh ayeuna teh. Gitu. Dalam arti kan kieu, pan teu nyuhunkeun dipasihan. Da eta mah meureun atas kesadaran mere teh lin. Gitu. Nah, jadi diungkit-ungkit. Tah ieu kade gitu urang nyuhunkeun pitulung ka Allah sing ditebihkeun tina kitu teh. Pan batur teh teu menta da eta urang mere. Nah jadi ngungkit-ngungkit. Dalam arti masing teu masihan oge da teu naon atuh. Gitu. Tah eta nu mawi kitu bahasana kumaha? Mun ceuk pun bapa mah mun sakira-kirana mah tak ngahalangan masing loba pamerena oge sing dijauhkeun. Sabut tadi teh bisi ngadorakakeun ka urangna. Numawi gitu urang ulah dugi ka ayeuna istilahna lamun urang menta ulah maksa, lamun urang mere ulah ngungkit, urang mun menta ulah maksa. Tuluy lamun urang mere ulah ngungkit. Terus lamun urang dibere sing tahu terima kasih. Mata bahasa guru-guru mah kumaha? Anggap gede pamere ti batur sanajan leutik. Anggap leutik pamere urang ka batur sanajan gede. Eta konsep supaya ngajarkeun urang supaya jadi jalma nu tahu diri gitu maksudna teh. Anggap gede pamere batur sanajan leutik. Anggap leutik pamere urang ka batur sanajan gede. Urang sok tibalik wae. Pamere urang leutik ka batur dianggap gede wae, tapi inget-inget wae padahal leutik mere teh. Ai pamere batur nu gede ku urang dileutik-leutik padahal gede tah eta teu kenging teh. Pangbahaya-bahayana ketika urang ngungkit-ngungkit kana naon anu geus dibikeun. Tah eta pangbahaya-bahayana urang ngungkit-ngungkit kanu geus dibikeun. Kamu dicatat kumaha mun mere dicatat. Ada mus kelewatan. Nya naon tujuanna dicatat oge. Gitu. Tah, jadi ngungkit-ngungkit teh aya di pamita lepat. Hadisna simkuring hilap deui ngan intina ketika urang ngungkit naon nu geus dibikeun sarua jeung urang neleg utah gogog. Bahasana teh. Ayeuna heuh tepan hakikatna urang bisa mere ku Allah, daekna mere ku Allah, boga jang merena ti saha? Ya Allah, nah diklaim ku urang. Tah anu tumantara mere mah sok kitu, sok ngungkit-ngungkit. Itu kenapa mere diingat-ingat gitu. Tah eta anu bahaya gitu. Mawi urang nyuhunkeun saur Allah la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Urang ulah ngungkit-ngungkit pamere urang bil manni ku ngomong-ngomong wal adha jeung milaraan kanu diberena. Pan ceuk nu dibere teh pan uing teu menta, pan maneh mere. Nah maneh jadi kitu ka uing kan gitu. Meureun ceuk nu dibere teh. Da uing mah teu naon.
demi ngalawanan rasa horea ngamujahadahan kana nafsu sing jadi penghapus dosa. Teras deui Kanjeng Rasul ngadawuh, "Man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma lakiyani walam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatun wahidatun." Sing saha jalma anu datang ajalna sedengkeun eta jalma keur nyiar ilmu, hoyong apal ka Allah, hoyong bener dina ibadah make ilmu, lakiani cek Nabi eta jalma bakal penak jeung kami. Walam yakun bainahu wa bainal anbiya illa darajatun wahidan. Darajatna mung Allah sarua jeung darajat para nabi. Sabab matak bahasana ge al ulama'u warasatul anbiya. Ulama teh pewaris para nabi. Jadi nu diwariskeun ku Kanjeng Nabi mah sanes harta sanes. Tapi ilmu. Matak pantes bahasana lamun urang ngamulyakeun ka ahli ilmu sarua jeung urang ngamulyakeun ka nabi. Lamun urang silaturahmi ka ahli ilmu sarua jeung urang silaturahmi ka Kanjeng Nabi. Lamun urang jarah ka ahli ilmu sarua jeung jarah ka saha. Lamun urang suntangan ka ahli ilmu sarua jeung urang suntangan ka saha. Ka Nabi da eta pewaris Nabi. Teras di aya kaidah anu nyebatkeun nyiar ilmu jeung jihad utama keneh nyiar ilmu komo zaman kiwari mah udah saha prangeunna lagi atuh. Naon sababna ngangkat senjata mah kabeh jelema bisa teu kudu diajar, teu kudu make guru, tapi ngamalkeun ilmu. Tapi mamatahkeun ilmu, tapi meraktekkeun ilmu pan teu kabeh jalma bisa illa warasatul anbiya, kecuali pewaris para nabi. Sok da ngangkat senjata mah kabeh bisa tuh. Jelema nu keur kasieunan we. Pan bisa nodongkeun pistol da kusabab keur sieun teh pan jadi wani. Jual jebret we tembak gitu. Teu make aturan. Dina pada utama keneh urang nyiar ilmu jeung ngamalkeun kana ilmu. Sing saja mah anu maot keur nyiar ilmu itu pan seueur itu kajantenan nu keur ngaos atawa nu keur di tempat ngaos model di pasantren sok aya nu ngantunkeun. Teras deui Kanjeng Rasul ngadawuhkeun, "Man kataba harpan li rajulin muslimin," sing sajalma anu nuliskeun sahuruf pikeun lalaki anu muslim, pakaan nama tasaddaqa bidinarin wa a'taqa raqabatan. Sapertikeun jalma anu sedekah ku dinar jeung sarua jeung ngamerdekakeun abid. Wa kataballahu bi kulli harfin hasanatan, jeung Allah bakal nuliskeun dina setiap hurufna kaalusan. Tah ieu kaidah jang urang mun aya ilmu teh tulis supaya jadi saksi per hurufna teh. Tong disangka eta mun urang nulis ilmu eueuh rek ku Arab, rek ku Latin. Mun bisa mah da ku Arab alusna. Itu bisa mah nya geus ku Latin. Arab ku Latin, hartina ku Latin. Jadi eueuh we Arabna mah gitu. Allahumma lain ku Arab, ku Latin. Ke hartina ya Allah ku Latin, nya teu naon gitu eta ge. Da anu di etang di dieu mah katabana nulisna. Pan teu ditentukeun nulisna kudu ku bahasa naonnya. Tuh, untung di wae pan. Kataba bahasa lagi nulis. Eueuh sugan kataba tapi Arabian kudu ku bahasa Arab. Oh, tah ieu bijaksanana Nabi teh kitu menyesuaikan ka umat teh. Intina tidak ada alasan untuk tidak menulis ilmu. Bikuli harbin hasanatan. Ejeung tak ieu wa maha anhu ilmu. Komo ku ilmu eta jadi balik ka Gusti Allah, jadi inget ka Gusti Allah, per hurufna hiji kalusan, oge miceun hiji kagorengan. Ilmu beuki loba kaalusanana, beuki loba kasalahan anu dipupusna. Matak tulis nanaon teh gitu usahakeun.
Tapi jangan nulisna buruhanana tong panguliskeun ku batur. Pan bahasana anu kataba anu nuliskeun. Siga urang dina kitab atawa dina kertas dina buku mimiti ditulisan sholawat hek meunang urang. Kade deui kudu ningali mun erek ningali contoh ulah panguliskeun. Ningali nulisna siga kumaha meh teu salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ngacapluk nulisna teh teu apa. Allahumma make hak leutik. Itu jasa sababna teu apa. Matak mending keneh ningali contohna seperti kumaha lain panguliskeun. Anu sikeunana panjang geus sok panguliskeun ge eta mah. Ngan tetep nu meunang kahalusan mah anu kanamba anu nulisna. Urang masuk tulis. Masuk kan sabetan. Lain ilmu. Itu tah ilmu kemah gitu pade. Cik pade kira-kira lo pakai nulis ilmu atau nulis nu loba hutang. Nulis nu loba hutang. Nya nu boga hutang kudu dituliskeun bisi poho. Maksud bisi poho teh gitu, bisi batur mayarna leuwih. Dihapus, dituliskeun per hurufna hiji kahalusan, dihapus hiji kagor. Masya Allah gitu ditamrakeun kautamaan teh da ari anu jiwana teu hayang mah teu kabita. Tapi mun di bibit nya penghasilanna sekian yuk anu Allah buat kabebeakan cek paripaosna ku Kangjeng Rasul diwartosan di bibita mah ku keterangan da tekecet-kecet hate gitu. Nya minimal jang abidin anu istilahna ibadahna karek ku ilmu syariat nya minimal sing kabita we kuburuhan teh aya geus naik kelas mah tuh ulah mikirkeun we naon buruhan mikirkeun penghambaan gitu. Aya jang abidin mah sing jadi motivasi gitu. Budak leutik mah gambarna butut. Aing geus gede mah gambar butut dinilai 10 kudu mikir atuh. Nah gambar aing teh butut tapi dinilai halus. Jangan mikir, nya aya teu mikir mah atoh we. Geus gede gambar butut dinilai halus pan teu sesuai. Seperti halna misalkan pagawean urang teh da teu pati sabaraha, ieu gajina ageung teuing kira-kira kitu moal. Da misalkan gawe teh santai urang teh, ai buruhna naon gede. Teu sesuai jeung pagawean. Ai nu sadar diri mah. Matak tanya heula ieu teu langkung teuing gitu. Teu ageung teuing ieu gitu. Da abdi teu capek-capek teuing ieu damel di Mas Pariman teh ieu gitu umpama. Jeung teuing mun kurang mah teuing. Jadi istilahna teh loba keneh ngopi jeung ududna daripada gawena teh. Entak ai tukang garawe mah pan ngaheulakeun pagawean kewe nya saya gitu ngopi ududna mah. Ai urang mah tukang ngopi jeung tukang udud pan dititah gawe teh. Dina sela-sela gawe teh kaburu we jadi ngopi teh gitu. Tah kopi mah. Kopi euy. Janten ieu urang kana jaminan ti manusia ge kadang sok ngarasa nyaose ngarasa tenang tapi naha ai kana jaminan Allah jaminan ti Rasulullah meuni teu aya kabita-kabita acan. Eta jaminanana ngaji teh dihampura dosa, ngaji teh ngadatangkeun kahalusan, jeung ku ngaji teh matak dijauhkeun tina panyakit. Panyakit naon? Utama namanya penyakit hate. Cenah aing ge osok ngaji ieu panyakit teh cager-cager beda da lain penyakit dohir. Tapi penyakit naon? Penyakit batin. Minimal kadeteksi gitu penyakit batin urang teh. Da kadang ai ku sorangan mah teu ngarasa ai gering teh. Gering hate itu maksudna. Para keur ngaji mah kapanggih penyakit urang teh. Eta maksudna teh. Mata ulah salah milih gitu. Jadi moal aya dosa moal kahapus ku salat, moal kahapus ku puasa, moal kahapus ku haji kecuali bingung pi tolabil ilmi bah. Urang ngaji pamajikan baeud dah nu kitu nu gede rahmat mah. Cuk pamajikan teh ulah ngaji, urang ngahajakeun ngaji tah eta nu hebat mah. Ieu mah ulah ngaji nya we calik. Pan umum tah, pan jadi bingung lin. Jadi bingung. Bingung mikiran kumaha ngolonang kayak gitu. Pan eta jadi bingungnya pade.
Oh jadi kehalusan gitu. Dia pemandingan kunci. Jadi ilmu heula teras ibadah, teras maisah. Jadi urang teh kedah syukur ke Allah. Ku Allah teh urang ngeureuyeuh neangan maisah. Hasil sabaraha wae dinikmati, hasil sabaraha wae disyukuri, salat teu tinggalkeun, ngaji teu eureun tah eta. Aya kitu nu leuwih ti eta, da moal atuh. Tah anugerah ti Gusti Allah teh gitu. Anu manapan teu kasakur-sakur jalmi dipasiekeun teh. Bahkan aya anu nyaase ge pan teu ngaji. Tuh mata bener gitu nikmat ti Allah tuh moal kahitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Lamun urang rek ngitung kana nikmat ti Gusti Allah moal kahitung bahasan oge. Dina pada naon? Dina pada loba-lobana. Sacanggih-canggihna alat moal aya anu bisa ngadeteksi kana nikmat-nikmat anu ku Allah mesti dibikeun ka urang. Sugan aya alat gitu pendeteksi nikmat ti Allah moal. Nikmat ngiceup wae ge sapoe saeuting moal kahitung kan. Sabaraha kali urang ngiceup sapoe saeuting? Teu nya teh apalnya. Ngarenghap sabaraha ratus kali, sabaraha ribu kali. Tapi eta tina sakiceup teu jadi inget ka Allah teh teu nganuhunkeun ka Allah. Tina sarenghap teu jadi inget ka Allah teh teu nganuhunkeun ka Allah. Asana teh geus dengan sendirinya we gitu. Mun irung pasti ngarenghap, mun mata pasti ngiceup, mun suku pasti ngalengkah. Teu ngarasa eta teh pan aya ngarenghapkeun. Ku sabab keur ngarenghap teu inget we dibere we sesak napas. Teu pan mah inget karena nikmat ti Allah. Bukti urang teu bisa ngatur napas kan. Cik anu sesak hayangeun teu sesak. Tapi urang kuningali nu kitu sing jadi nikmat oh nya. Urang teh loba goplah teh gitu ka Gusti Allah teh. Nikmatna terus-terusan teu eureun-eureun, urang pohona ge teu eureun-eureun keur mere nikmat teh. Leungeun urang usik sapoe saeuting sabaraha kali. Urang keur udus usik sabaraha kali leungeun sok. Nya ngenyot bikin sekar, ngenyot bikin sekarnya. Lamun diniatan eta syukur kana nikmat ti Allah. Pan hade atuh. Itu jadi moal kahitung betul nikmat ti Allah. Nikmat ngiceup, nikmat peureuh, nikmat sare. Sare nikmat pan ti Allah. Sanggeusna capek diistirahatkeun ku Allah teh. Da geuning masih geus tunduh oge ai keur loba pikiran mah pan jadi teu tibra sare teh. Gulung gasah we. Berarti mun urang sare tibra teh nikmat ti saha? Gusti Allah. Jadi anu loba sare teh keur mensyukuri nikmat Allah. Ngan ulah urang beuting sarena. Itu teu gawe teu ngaji teu salat lain lain kitu sarena ge. Itu maksudna teh. Teras urang nikmat dihudangkeun sanggeus sare. Nikmat urang rek sare. Jadi terus nikmat ti Allah teh teu eureun-eureun. Da anu eureun mah nyaeta naon? Anu eureun mah syukur urangna ka Gusti Allah. Ari nikmatna mah ti Gusti Allah teu eureun-eureun leres. Ngan urang osok terbatas, osok poho kanu mere nikmatna. Jadi moal eureun-eureun nikmat ti Gusti Allah. Naon